Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kapiarin Olpiani ti kelas 10-8 bade maca biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka anu dipika hormat para Bapak Ibu guru, para tamu undangan sareng lelencangan nu kusim kuring dipika hormat. Mimiti urang sami-sami ngadugikeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala parantos maparing kasehatan, kasempatan serta rahmatna ka urang sadayana sehingga urang tiasa ngariung dina ieu acara kalayaan sagalaan kabagjaan. Hadirin anu mulia, dina ieu kesempatan sim kuring ngayogikeun biantara kaayaan judul pentingna pendidikan dina ngawangun generasi nu berkarakter. Hadirin sadayana, pendidikan nyaeta mangrupakeun pondasi utama pikeun ngamimitian kahirupan nu leuwih hade. Tanpa pendidikan, hiji, bangsa bakal hese maju, bahkan rawan katinggaleun ku bangsa sejen. Pendidikan henteu ngan ukur ngajarkeun ilmu pangaluruh, tapi oge ngajarkeun kumaha cara mikir, kumaha cara ngomong, jeung kumaha jadi jelema nu boga akhlak mulia. Dina zaman globalisasi anu biki maju, tantangan anu ku alurang dihadapi oge biki berat. Teknologi biki canggih, informasi biki ganjang sumebar. Kusabab kitu, urang jeung generasi urang teu cukup lamun ngan bisa maca jeung nulis hungkul. Urang kudu bisa mikir kritis, kreatif, sanggup gawe bareng serta miboga budi pekerja nu kuat supaya henteu gampang kagoda ku pangaruh negatif zaman kiwari. Hadirin anu dipika hormat, pendidikan karakter nu jadi unsur penting dina ngawangun generasi nu tangguh. Karakter sapertos disiplin, jujur, hormat ka guru sareng ka kolot, sanggup tanggung jawab, mangrupa bakal nu dipake teu ukur di sakola, tapi oge dina kahirupan sapopoe. Sakitu pentingna karakter teh, nepi ka loba negara nu miboga sistem pendidikan sok nekenkeun. Akhlak leuwih penting tibatan kapinteran. Para hadirin, kolot jeung guru oge miboga peran penting dina pendidikan. Sakola jadi pikeun ngawangun akhlak, upami sakola jeung keluarga gawe bareng, insyaallah pendidikan tiasa ngahasilkeun generasi nu pinunjul. Dina ilmu sae oge dina moralna. Hadirin sadayana, hayu urang sadaya sumenget dina diajar. Ulah gampang putus asa, ulah gampang nyerah, upami urang boga cita-cita kudu dipunjungkeun sabisa-bisana. Pendidikan mangrupakeun jalan pikeun ngahental impian, pikeun jadi jalma nu sukses. Tungtungna mugia urang sadaya janten generasi anu berilmu, berkarakter, serta mampu mere kahadean, pikeun kahormatan bangsa jeung agama. Sakitu wae biantara ti sim kuring, hapunten bilih aya ka kiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.